Ujang neng gelis kade ari ngaos ulah sok nurutan si kabayan. Nah kumari ngaos na si kabayan mah datang sok pang panerina kaberangan we tuluy hadir mah hadir ngan kaberangan. Akhirna teu bisa asup ka jero da pinuh. Madrasahna kaburu pinuh di luar, jadi unggal ngaji teh di luar. Bari jarakna ti ajengan teh rada jauh. Pas kabeneran ajengan nerangkeun masalah wudu. Kumaha cek ajengan? Bapak, Ibu, hadirin sadaya anu sami-sami hadir supaya sah salatna ditarima ku Allah, mangka di mana wudu caina saeutik kade siuk ku gayung supaya sah salatna. Jadi di mana wuduna sah mangka salatna ge sah. Kumaha cek si kabayan? Balik wah bebeja ka istrina jeung ka anakna. Ma Ujang cek ajengan tadi supaya sah salatna kudu bari ngongkorongkeun gayung. Padahal siuk ku gayung. Da caina saeutik samarog si kabayan ngongkorongkeun gayung. Keur salat ta eta saliwang teh matak ngaji tong sok paneuri wae. Kitu tong sok heureuy malaweung. Jadi we saliwang.